Semangat. Live deh, Pak. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saudara Puraga di mana ayeuna. Kaleresan tim Puraga ayeuna menuju Nucur Galon Napakilas ka Gunung Sawal Pasir Ipis. Kaleresan ayeuna tos di posko pertama menuju istirahat lah. Isi perut dulu. Saya tulis tadi. Oh, ini gitu. Jadi, ada kayak ada. Ya, kita sekarang sudah di tengah Gunung Sawal menuju ke Pasir Ipis. Ini hutannya masih rimbun, sekali. Dan ini diperkirakan pukul 11, namun kabut di sini sangat tebal ya. Assalamualaikum. Iya, suasana yang lumrah. Sahur emeh mah ieu yang bolong. Iya, letakna makam panjang itu akuncep, kuncen kapungkurna. Ieu sejarahna aya palemburan kapungkurna. Nu disebat si Jambe atau di kaluhurna Akhir Dong. Ieu letak kapungkurna aya kehidupan sosialisasi masyarakat. Mudah-mudahan orang Curug Galur ieu kenging petunjukna, kenging hibarna. Amin. Punya orang sing ngajantenkeun ibadah. Amin. Kanggo Curug Galur ngaguar Napakilas kaluhur nu baheula. Terjadilah gerombolan anu ngaiekeun masyarakat sejarah nakiat video anu buar heula di cikal bakal
Alhamdulillah akhirnya sampai di petilasan makom Eyang Sekar Panji Boros Ngora. Letaknya di Pasir Ipis, Gunung Sawal. Alhamdulillah. Sekarang tim Puraga lagi melaksanakan bersih-bersih di sekitar makom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Kurang sadayana tim Puraga khususnya kurang pastiasa sumping karena ieu patepatan anu wewengkonna Pasir Ipis Gunung Sawal. Wastana ieu karomah nya nu jenengan Eyang Sekar Panji Boros Ngora. Sekar artosna kembang, Panji eta bendera, ai Boros Ngora teh nyaeta barudak anu keur meujeuhna ngaguar keur haus ilmu. Nah di dieu ieu patepatana Pak Eyang Boros Ngora ngadeuheus ka Gusti Nu Maha Suci anu letakna di Pasir Ipis. Pasir Ipis artosna rasa. Yang yuk, mana? Parang bagusnya non juga antar dan busi anu. Awas, kalau ngelekit. Ujo orang tah kadinya barudak. Tah kadinya. Apa tuh bisa tuh? Kayak gitu nanya. Mana yang tipe di dia kan? Depannya bagus lagi lokasi jalannya ya. Alhamdulillah sekarang perjalanan pulang. Setelah tadi ke atas menempuh perjalanan dari bawah sekitar 3,5 jam, terus di sana melakukan ziarah kubur ke makam Eyang Boros Ngora, dan sekarang waktunya pulang. Jangan ke video dia tampaknya guys tah, tampaknya tah.
Mantap. Mantap, ini ke kelas ya.